Halo guys, ada nurutan Mang Ade san halo guys. Mang Deden kera di hawu. Nah, tah geningan. Langsung nyumput kan aduh. Ya, sareng majuju. Nah, cik majuju komentarna perkawis ieu, perkawis. Hah? Kadieu lah tuh majuju doh. Aduh ya rupina teu tiasa ningali ieu mah. Duka upami ningali mah kadieu teh rada tuh geningan batuk. Aduh. Tuh, ya incuna cenah. Si Bleneng ya. Cik Neng kadieu Neng majujuna. Urang taros ku Mang Deden ya. Batuk ambil minum Neng. Ambil minum neneknya. Hei. Majuju abdi hoyong naros eta aya rukun iman sabar hiji. Neng kita ambilin minum nenek. Hoyong naros abdi teu apal rukun iman teh sabar hiji Majuju. 17. Oh 7. Oh sorban mah 17 astagfirullahaladzim. Aduh. Ini saya naon-naon hiji-hijina rukun iman teh. Sebatan hiji-hiji. Tah kita sorban mah 17 rukun iman teh. Aduh. Nah geningan. Tah ka pamirsa lah upami nu apal mah mangga catet we tah dina komen aya sabaraha hiji rukun iman salaresnanya. Seri wae si nenek. Tingali. Urang wae. Si nenek. Tuh. Anu ieu keun rukun iman aya 17 teh itu tuh. Makhlukna geningan. Malu gaib. Cek urang ageungan lah. Penampakan. Penampakan. Oh lu teh segedean euy. Geningan. Nah burem euy. Tah ieu aya 17 anu rukun iman teh. Si nenek tinggalin Neng. Si nenek. Tos duwe ka dieu we lah. Karunya si ibu tinggalin nyeri beuteung seserian. Punten pamirsa, ieu mah da heureuy. Nah namanya ge bodor Sunda lah ieu mah banyol. Pinter-pinter teh